Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Patepang deui sareng abdi Nandra Nur Aisyah Jeung abdi Zahwa Nailah Mulia dina acara Warsun Warta Sunda. dinten Rebo kaping 18 April 2023 di tabuh 7 nepi ka tabuh 7 langkung 30. Anjeun sadayana, dina sasi kamari anjeun tiasa nglarosan cuaca panas. Bahkan aya waktos anjeun langkung panas tibatan biasana. Ku kituna aya sababaraha faktor anu ngabalukarkeun hawa panas kalawan suhu cekap luhur tiasa dirasakeun di Indonesia. Malah di sababaraha negara di benua Asia liana. Berikut ieu kateranganna. Saprak harita Indonesia ngalaman kenaikan suhu anu ngajadikeun warga ngarasa hawana rada panas. BMKG negeskeun yen anu jadi sabab hawa panas di Indonesia teh alatan gerak semu panon poe. Kepala Pusat Pelayanan Informasi Iklim BMKG Arda Sena Sopahuluwakan netelakeun yen Indonesia aya di wewengkon tropis anu sapanjang tahun hawa rata-rata ngahontal 25 derajat Celcius isuk-isuk jeung 33 nepi ka 34 derajat Celcius dina sore. Sanajan aya dua periode dina satuan nalika panon poe mentas sarta ngadeukeutan ka khatulistiwa. Arda Sena oge ngajelaskeun yen biasana panon poe bakal meuntas khatulistiwa dina bulan Maret sareng September unggal tahun. Dampak tina hawa panas nyaeta jalma bakal ngarasa hawa panas anu ngaronjat ti biasana sarta karasa leuwih panas. Numutkeun Arda Sena, hawa panas anu lumangsung di Indonesia henteu aya hubunganna sareng halodo. Anjeunna netelakeun yen Indonesia engke bakal asup kana usum halodo anu dimimitian ti akhir bulan Mei nepi ka September. Tapi unggal tempat jeung wewengkon bakal ngalaman usum halodo anu beda-beda kaasup intensitas panas. Arda Sena netelakeun yen hawa panas teh dirasakeun ku sabagian ageung daerah di Indonesia, di mana intensitas panasna hampir sami. Sajumlah daerah di dataran rendah bakal langkung haneut tibatan daerah di dataran luhur. Eta leuwih padet batan kalawan densitas hawa di dataran luhur. Ku kituna, kalayan densitas hawa ieu bisa nyimpen leuwih panas. Arda Sena netelakeun yen sacara umum mangsa panas atawa transisi biasana baris lumangsung dina bulan April jeung Mei, di mana hawa atawa suhu bakal turun leuwih jauh ti tingkat ayeuna. Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten dinobatkeun kota pangpanasna di Indonesia. Kumaha teu dumasar kana data Badan Meteorologi, Klimatologi jeung Geofisika atawa BMKG. Hawa panas di Ciputat kena 37,2 derajat Celcius kaping 17 April 2023. Dina haleta
Pemerintah Kota Tangerang Selatan naroskeun ka wargana supados waspada kana 7 gejala akibat hawa panas. Berikut ieu kateranganna. Pemkot Tangerang Selatan melarang wargana supaya waspada 7 gejala alatan hawa panas. Gejala ieu kesang kalewihan, kulit karasa panas serta garing, rasa seueur serta kulit karasa pucat. Jalma oge bisa ngalaman kram dina suku jeung weteng, seueur, utah, pusing, nepi ka cai kieu leutik terkoneng poek. Kulantaran kitu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Alin Maulin Mahdaniar nyuhunkeun bantosan heula ka masyarakat saupama ngalaman gejala-gejala ieu. Nyaeta ku cara langsung ngiskeun awak ku cara diusap ku kain baseuh jeung oge nginum cai deui. Tina himbauan ieu, Alin oge ngingetkeun ka masyarakat sangkan salawasna ngutamakeun hidup sehat. Tapi lamun gejalana teu meunang hade, Alin mematahan masyarakat ka rumah sakit. Samemehna, gelombang panas narajang sabagian ageng negara di Asia, sapertos India sareng Bangladesh. BMKG nyetelakeun sakurang-kurangna aya 5 penyebab hawa panas di Indonesia. Nyaeta dinamika atmosfer anu teu biasa di ampir sakumna wewengkon Asia kaasup Indonesia, sarta gerak semu panon poe anu nambahan lonjakan panas di samemehna eta tren pamanasan global. Jeung parobahan iklim asupna Indonesia kana usum halado nepi ka intensitas maksimum radiasi panon poe. Pamirsa, informasi ieu nyimpulkeun urang ayeuna nyuwunkeun waktu saterasna dina Warta Sunda. Abdi Nandra Nur Aisyah Jeung Abdi Zahwa Naila Mulia pamit ngundurkeun diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.